janten ieu teh pengabdian Pak penghargaan teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara bener Wah, Gusti Prabu naon? Mata. sewu tong janten pendosa laksa pun darus duka Dah, sanes jisim abdi bade nampik pangasih kana kasan salira anu sakit luhurna dah, dah. nanging Mata. bawi raos kaula ngabdi na kaula ka negeri sabaraga na kaula ka nagara anu dipalar sanes layan pangajen anu dipalar sanes hadiah nanging ngabdi na kaula ka negeri sabaraga na kaula ka nagara anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyata nuju negara anu subur makmur gemah repah lojinawi aman santosa kerta sareng laharja negara madani mardotilah kahontal kurang sadayana sanes layang pangajen sanes Gusti sanes layang pangajen anu dipihara puji si abdi mah nyaeta negara urang we subur makmur sakumaha nu parantos disaurkeun ku Kakang Pati Dah, laras. daing abdi na kadiri sabaraga ka nagara mah eta mah parantos gajantenkeun konsekuensi atanapi kewajiban jisim abdi selaku aparatur negara Laras. sanaos teas katsida Ya, dina mangsa ngeuyeuk daya olah negara kereueuh we. nanging ieu teh kawajiban urang sadayana ngeran Angtos ulan. dina mangsa ngangkat ajen inajen inagara supaya negara urang diajen ku negara deungeun hiji eta kaduana kirang kumaha jisim abdi parantos digaji ku negara boh gajihna nyekapan boh tunjanganana anu sakieu raoseunana Laras. bumina di bumian fasilitasna mobilna kendaraan di mobilan Semuhun. teu acan uang makan unga dinten ieu teh kalintang Gusti izin bili kasebatna ngareuwu ku siku jisim abdi Dah, margi jisim abdi karaos diwowoy ku salira maharaja nyata ku negara jadi asa teu kedah ngeran izin komo upami ditinggali tina kacamata agama mah kalintang izin laras. daun angot hiji pamimpin ditinggali tina kacamata agama langkung izin loh maka jeung mawa agama Dah, ya. naon maka jeung mawa agama ieu mah patih teh dungu Dungu kumaha? bloon bloon dadengan teh nyebut bloon Ya, cenah eta. nyebut dungu Loon sekali. laras keke Kalau naon anjeun pangna kalau nyebut dungu ulah ya poho ieu teh hareupeun raja dungu cenah ber. harga diri dikamanakeun kaula ha peda hareupeun raja anjeun ka kaula ngarendahkeun peda hareupeun raja anjeun ka kaula nyebut dungu Yang ke alam. hayang kapake anjeun kurunungan pangapunten gerak baik angeuskeun ulah di luar di dia angeuskeunana resep aing nepun pasnya teh Aha. Ya, ulan. cik naon pangna anjeun nyebut dungu ka kaula Tapi dia pada saya gitu lah. untung di dia eueun prajurit atawa aparatur negara nu liar Ya, ulan era atuh. naon maksudna pangapunten Kakang Pati Ngarenahkeun ka batur. sanes garenahkeun ulah wakabuka mata da kaula ge teu sieun pangapunten geran pek angeuskeun Ah, cobi. naon panganya nyebut tunggu Kakang Patih tadi nyembat make jeung nyanyana agama bener dangukeun Kang cacak aya agama di alam dunia ieu Mata. cacak-cacak aya agama di muka bumi ieu cacak-cacak agama aya di negara urang masih keneh loba manusia anu luar tina aturan agama Ras. cacak aya agama komola bondowo Ah, bisa kumaha. rek kumaha awut-awutanana ieu alam dunya lamun di dunya tanpa aya agama Oh. cacak aya agama loba keneh nu korupsi
Ya, ulah cacak aya agama loba keneh jablay agama. Cacak aya agama loba keneh anu teu mayar. sok dalam munawah agama di muka ieu bumbu ieu kabeh jelema awewe jadi jablay Hey. lamun eueuh agama Amin. lain ieu mah lain teu meunang beragama pun teu Gusti pek angeuskeun Jangan beres ke salah. lain teu meunang beragama pun teu Gusti pek anu ku kaula ditanyakeun mah anjeun da kaula ge beragama kade ulah salah sampean ceuk anjeun tadi pamimpin ditinggali tina kacamata agama leuwih era taeta pelebah mana era pelebah mana tah pelebah mana jawab wani ngomong wani tanggung jawab hah pelebah mana punten Gusti pek jawab oke Oh. siapa takut Ya ada. pelebah mana jawab Senopati saya manganggeran syaur jisim abdi pamimpin leuwih isin lamun ditinggali tina kacamata agama bener pelebah mana saya punten kaharep yuk tah kaharep Tanggung jawab banyak kapayun bulan. Kalau ngalar kapayun bulan. karep boleh Walas kalem tong popoloto bawa walas kali. ke daun hate mah kudu tiis Laras. kepala dingin tenang tanggung jawab mau pati-pati jisim abdi ngaluarkeun statement lamun teu tanggung jawab wani berbuat wani tanggung jawab tapi kateuneng kitu anu hanjeun harapan raja teuneng wani karena bener sieun karena salah Dah, iya. kumaha nama teh Gusti pamimpin ditinggali tina kacamata agama pelebah mana erana Dah, cobi. sae nanging sate acana urang papaitan heula we papaitan naon urang ngadamel MOU heula memorandum of understanding Oh. Wah, beres. maka jeung papaitan heula supaya bangblas papaitan naon upami jisim abdi nyaurkeun jawaban jisim abdi moal kasinggung salila kumaha engke teu tiasa Kan pertanian. kedah ayeuna kasinggung moal bendu moal leres moal jadi sae mangga jawab cicing atuh ngeunaan kapamimpinan ditinggali tina kacamata agama langkung isin naon teh emut keneh salira naon dina mangsa salira diistrenan jadi raja jisim abdi jadi senopati atuh kakang patih jadi patih dina mangsa dilantik di negara jadi aparatur negara sadayana disumpah maka jadi ungkulan ku kitab sagarupa kumaha sumpahna demi Allah Oh. loh bagi jeung mamawa Allah naon bagi jeung mamawa Allah naon kitu jiga agama Islam we ye kumaha dalang belugug dalangna Islam aing Islam urang dalangna Kristen aing haleluya Laras. cici atau cici demi Allah abdi bade bakti ka negeri sabaraga ka negara syariatna hakikatna ka anjeun ya Allah setiap demi Allah tina tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji leres Laras eta. bener tak abdi bade naroskeun upami jalir janji ditinggali tina kacamata agama kumaha hukumna Cobi. nya dosa doraka bener tah
kari mikirnya urang ini selaku pamimpin nah tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janji na teu bararuti. Tegawas dina mangsa kampanye pan urang teu ngadak-ngadak deukeut ka rakyat mah. Nya eta. Dina mangsa kampanye medae kulin ka kampung-kampung janji we murulu ka rakyat. Woloh. Kumaha janjina aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang para tersalik na kursi jadi pamimpin poho pada janjina. Kadang-kadang nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar. Nu seubeuh-seubeuh, Lapar-lapar. nu lapar-lapar. Laras kula. Taya teu isin kana janji poka teuing sabada Senopati abdi Gusti dipecat sia. Bagja aing boga senopati budak kieu. Sugan trek dipecat. Bagja aing boga senopati budak kieu luar biasa nuhun geus ngelingan kaula. Oh, iya. Bulan hareup ditaikeun gaji wae. Beres. Kuduna mah nu ngomong teh sia.